lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ndek gaji bae ge berat tah sahabat muhajirin. Wah jaru. Ninggalkeun auton kampung. Ninggalkeun buyut imah-imah. Ninggalkeun hayawanat hewan-hewan. Ninggalkeun jar tetangga-tetangga. Ninggalkeun perusahaan-perusahaan. Sugan terbersit di jero hatena hayang balik deui ka Mekah teu aya. Sugan aya hok tah aya sama sekali. Hokan keneh agama, hokan keneh Allah, hokan keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkeun jeung harta-harta kakayaan jeung sajabar. Berangkat bae. Deuk teu kumaha teh hebatna. Deuk kumaha teh hebatna muhajirin, urang sok ngadenge muhajirin bae. Tah seperti kos kitu, bendu ka nyana sarua jeung bendu ka Kangjeng Nabi. Bendu ka Kangjeng Nabi sarua bendu jeung ka Allah. Sebab naon? Eueuh duniaan di jero hatena. Urang mah anak urang ende ka pondok bae ge. Ka pondok sing jadi ka pondok deui. Mah ka Aceng. Sok inget bae ka Aceng. Ulah kebal-kebal di pondok nanya. Mun bisa mah Aceng di imah bae tungguan toko. Siapa goblok. Tolol manehna. Enggeus anak di pondok. Sarua jeung sahabat muhajirin. Nak, geus berangkat ke pondok. Ulah mikiran segala rupa geus bae pokona berangkat sing tentrem di pondokna. Abah abeh ngeunaheun teu kudu ngiriman ka Aceng. Cak anakna aing mah dipiceun ieu mah. Sial teh boga bapa goblok deui. Aduh, abong-abong anak nu kolot. Disayomkeun deui. Ya Allah, ya Rabbi, ngurusan anak nu ngora bae. Nah, geus urang masantren nu mantak hajunjana teh betah 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren betah nu di deuleu ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho guru. Nu di deuleu teh ilmu Allah. Mantak betah. Sugandiknyana inget atuh ka indung jeung bapa keluarga. Awal mah inget ka dituna biasa. Sugan inget ka imah, atuh can boga imah aja imah nu aya gereod. Teu inget. Sugan inget ka perusahaan, teu pernah usaha, teu bisa. Sugan inget ka babaturan, teu boga babaturan di lembur, jae ge lain babaturan teu manghan sakadar wauh. Dengaran babaturan nu asa gulung sagalang ge teu. Dah nu mantak, wah di pondokna ge tenang ngaji, masyaallah. Saya ge sabar tahun ye, nek naon setia nanya-nanya ka aing ngabiayan teu. Siapa sok aju kitu? Aing nanya ieu ka sia, mun kitu ngabiayaan. Henteu ieu nanya bae nanya aja bangun saya geus tegep teh. Kadele tegepna naon? Hiji kopiah mancrit. Nomor kadua, tah make sampingna teh jengjot. Pan ai jawara lembur mah pan ai ngariung teh make mah samping jengjot. Ieu ieu na bodai bae pan jawara lembur mah ieu. Teu daek ipis teh. Kajawan, jawara lembur kajawan dah tuh budak. Make sampingnya jengjot nyong bodai ieu na pan teh. Mun teu make benten morosot. Kajawan. Santri mah tegep, lintuh ku lintuhna, tegep ku lintuhna, kuru ku kuruna, tegep ku kuruna santai. Beh, atuh nya mah wali jenengan. Ambo parah mah teh sih. Piwalieun maksudna atau pidiwalian. Nah, saya sabaraha tahun? Alhamdulillah sih ai bangsa 13 15 mah aya. Naon nu geus katalar? Ji jasa nu geus katalar kabeh. Insyaallah. Coba naon? Amil talar, jurumiyah talar, alfiyah jawar maknun. Geus katalar kula mah jumul jauh samsia ta'ala teh geus katalar kokong mah bangsa imriti kitu ya ulah teh. Setik-setik itu geus katalar. Hebat amat, tapi gua poho deui. Sial tah santri. Bisa poho kitu, teu keburu ieu ngomain HP bae. Batola santri uhu. Batal teh santri. Sia nu mantak main HP kudu jak kiaina ge main HP bae sih. Wa ge nurutan kiaina beus itu menang ridho guru. Amboh budak. Usah dibawa ka dinya tolol. Orang mau ke kiai main HP geus tinggalkeun mendingan kitu beres kiai. Teu kaburu wiridana, mending mah teh sholawat jeung main HP mah.
ieu mah ai lain kiai atuh lain kiai masa bodoh emang pinarakeun ieu teh mah. Innal ladzina amanu sanyana para sahabat nu ariman ka Allah, Rasulullah, malaikat, kitab jeung nu tadi. Kemudian wahajaru hijrah ka Madinah. Nyalametkeun agama tanpa pamrih. Deuk kumaha na sabodo. Teu nyaho di Madinah bakal di mana tempatna jeung saha nu narimana teu boga pikiran. Penting berangkat ti Mekah ka Madinah. Ka Madinah ka mana teu nyaho. Penting mah deuk ngudag Kangjeng Rasulullah, nyusul Kangjeng Rasulullah. Teu nyaho ditempatkeun di mana, nu bakal narimana di mana, DKS di mana teu boga pikiran. Nu penting cinta Kangjeng Rasulullah. Deuk yang Kangjeng Rasulullah geus sakitu bae. Masyaallah kan. Bayangkeun nu leumpang-leumpang anu naek onta, nemun boga onta naek onta saloba-lobana babawaan di onta tuh. Kabeh ditaringgalkeun ku para sahabat. Datanglah ka Madinah. Masyaallah karim. Hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Nu ditanyakeun teh di mana Rasulullah Muhammad. Teu nanyakeun imah mana, ladang mana, toko mana, teu Muhammad mana. Aina Muhammad. Disambut ku Kangjeng Nabi. Cukup geus asal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ge. Ngajajar di hareup Kangjeng Nabi bari memandang ka para sahabat muhajirin. Anjeun teh jelema nu mulya lantaran kaula nyaho sagala rupa ditinggalkeun teu aya terbersit sabakatul hibr bakal datang deui ka Mekah. Istuning segala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah. Tidinya ku Kangjeng Nabi dipetak-petakeun tah maneh ka dieu jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, dipetak-petakeun ku Kangjeng Rasul. Datang ke Madinah teh horenganan terus dipetak-petakeun ku Kangjeng Nabi. Anu manehanana biasa di ladang dipetakeunana jeung anu tukang tani. Haju sahabat di Madinah nage terus bae narima nu boga tani sahektar bagi 2 siring setengah hektar. Anu boga toko 2 siring hiji, nu boga toko hiji babarengan jeung nyana. Anu teu boga modal dibere modal sok geura dagang. Sagala rupa disambut ku sahabat nu aya di Mekah yana sahabat Ansor kebutuhan-kebutuhanana. Terus ku sahabat Ansor dilaksanakeun kebutuhan-kebutuhan. Masyaallah. Ya Allah, pohara eta sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Hatta jelema nu teu boga pamajikan, teu mawa pamajikan, ditanya, "Mana di ditu boga pamajikan?" Boga, tapi teu dibawa, teu iman. Mana butuh ke pemajikan? Lain butuh-butuh deui kula boga 2, pilih nu mana nu hayang. Atuh lain Muhajirin ge lamun anu nawaran ka kula atuh siap. Asal ulah nu gendut cara tadi. Besi digibengkeun ragag aing. Wahara ieu. Pamajikan, nah hayeurah bebeja ka Kangjeng Nabi. Oh masalah, ditita milih bere hiji. Allah Karim, deuk kumaha? Kasosialan sahabat Ansor tandingna mana sakana sang ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tijina iman aya berangkat hijrah ke Madinah. Baheula ge di urang zaman Belanda hijrah, urang Cilongok kan baheula mah perang teh pan di bejaan cek Abah Haji teh mah cek emak. Isuk Belanda nyerang ka dieu. Poe ieu hijrah ngeli disebutna. Pangelian urang dieu teh ka mana? Ka santri. Tas santri pangelian urang Pasar Kemis. Mimiti ka etek, teh dinya kurang mernah ka santri. Tah di santri marana kebal. Aya kampung santri teh teh pangelian baheula. Nu matak beusi ku ari salaki leungit teangan ka santri. Eta pangelian eta. Ngareli ka ditu. Masya Allah.
lemun dongeng keur ngeli di perjalanan datang kapal Belanda jegur eta murtil teh ya beuh cenah salaki kena murtil paeh di tengah jalan baheula dongeng emak teh kos kitu ya Allah rita luar biasa beuh begitu deuk datang ka pangelian datang deui kapal murti datang ceger we anak paeh ya Allah ya Rabb seperti eta dongeng di zaman Belanda diperjuangkan ku para ulama diperjuangkan ku para pendekar. Alhamdulillah Belanda berangkat balik turun ke di Jepang sakedeung Jepang turun Chinese gedoran Cina. Alhamdulillah tahun 1000 masih itu ngomong kok kan tahun 45 nah taeken bendera Sangsaka Merah Putih saha peloporna Bung Karno jeung Bung Hatta. Masya Allah merdekalah Indonesia. Alhamdulillah dieusi kurang sampai ayeuna geus di zaman Pak Harto kemudian sabaraha presiden datangkah presiden ayeuna urang ngarasakeun nikmatna negara urang pohara sakitu dipake kahayang ku berbagai negara-negara orang tapi masih solid keneh disatukeun dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lambang negara Indonesia. Masya Allah. Nah deuk kumaha ge atuh sabodo bae pek nyana nu jekelan negara ulama terus dakwah jang ke ge aya hitung-hitunganna ieu di akhirat saha nu bener saha nu salah tapi teu saeutik negarawan anu asup ka sorga emang negarawan teu asup ka sorga abri anu asup ka sorga ambalaya polisi anu asup ka sorga PNS anu asup ka sorga kanyahoan asup ka sorgana cenah kiai kumaha mun digali kuburanna pernah digali PNS di Garut pernah digali kuburanna Beleger berarti kan di sorga PNS eta diurang abri nah kebenaran kajual lahana digali Geleger kene berarti kan ahli sorga jaieuna ge utuh kene boehna aya polisi di Cianjur nah begitulah anak pan di Cianjur makos gitu di Cianjur Cianjur juga bumi nah ngubur teh di harapan imah di mana dijual syarat asal kuburan pindahkan digali Beleger ji atuh teh polisi teh abri teh PNS aya menang ridho Allah mah nu penting nyana ngalaksanakeun tugas sesuai jeung aturan ji aya kiai begitu dikubur menang meureun 15 poe digali bentek pedagang itu kudu setengah bulan coba saminggu geus bentek jasa pedagang leuwih parah tibatan kiai. Masya Allah adena cenah aing teh jadi kiai pidarakalin sia ieu aja kuat bukan illal ladzina amanu wa hajaru katilu wajahadu berjuangna bi amwalihim wa anfusihim diheulakeun amwal heula bi amwalihim sebab istimewa berjuang melalui harta negara ieu nu manta kalut lantaran anu diperjuangkeun harta melalui perekonomian ekonomi jalan negara maju ekonomi teu jalan negara bangkrut di kampung lamun perekonomian seseorang jalan kemudian nyana barahan hebat kampung eta perekonomian nu mantak di amwalihim diheulakeun rahasia daripada diheulakeun ieu keistimewaan berjuang make harta leuwih tibatan make awak sebab naon moal bisa berjuang make awak tanpa harta sebab naon berjuang make awak lamun teu boga senjata bunuh diri senjata harta berjuang make awak mun teu make kuda atuh moal bisa kendaraan ngaranna mun teu make kuda atuh diserang ka jeung kumaha ge ai kuda harta diheulakeun wajahadu bi amwali urang bisa ngabangun majelis ku harta bisa ngabangun pondok pesantren ku harta bisa kawin kudu di mas kawinan kan harta aya jelema nu hayang kawin haju awewena ditanya hayang sabaraha mas kawinna hayang 100 gram masyaallah nyana teu daek boga-boga 100 gram teu jadi kawinna nalang sapan coba lamun nyada 100 gram ya kecil dibawakeun ku aing 200 gram ngan besi ya Allah ya Rabb harta lempang geura agama melalui harta
matak aya zakat jangan lempangkeun agama tanpa harta moal bisa. Ieu nu mantak pas siap-siap hayang jadi bupati dek urusan harta sebenarnya malah dek urusan umat melalui harta maksudnya digolangkeun ieulah jang kepentingan ieulah jang kepentingan ieu ke jang kepentingan ieu nah eta harta mantak wajahadu bi amwalihim sahabat baik Ansor maupun Muhajirin terutama sahabat Muhajirin nyeunan panah nyeunan senjata sahabat Muhajirin eta kan harta anu ngabiayaan lah terus bae nu tanikna maju bagus subur bebeja kanu endek perang maneh kurang naon kula mah kurang jeung nyeun senjata tah dibere nu dagang maju bebeja prajurit muhajirin sabarang siap tempur perang naon kekurangan anak harta jang naon jang meuli baju perang baju kere disebutna sabar deuk bere harta jalan nu usaha jang agama nu tani jang agama kabeh jang agama kami mah teu bisa ngan sakadur ngandalkeun awak doang engke perang di medan laga ketika Kangjeng Nabi memerintahkeun naon nu dibutuhkeun baju tentara baju kere kemudian kuda dan belikeun kan lempang bareng wajahadu bi abwali jehe atau di lembur urang ge aya jelema nu bisa ngaji Ustaz ieu kobong na teh kobong tina kayu tina awi aju lu hiji geus diganjel eueuh nu geus diganjel teh tah tihangna teh geus make umpah lamun eta di kubudak nu nakal dicokot atuh rubuh jana ka masjid, jana ka majlis, jana magahan ngaji eta kapanjang ngahirupan agama cacaang lamun eueuh si eta moal aya cacaang lantaran teu nyahoeun ka akidah teu nyahoeun rukun wudu teu nyahoeun rukun salat sabenerna mah nu nyaangan dunya teh ya secara batin si eta lantaran teu pamrih nya mah hayu bae magahan ngaji anak-anak jelema digadenyakeun nyaho ka rukun Islam nyaho ka rukun iman nyaho ka berbagai rurukunan tetapi eta pondokna Masya Allah tihangna geus kurinyu make batu namun dicokot rubuh nu dagang maju liwat betolol teh nu dagang cakaji pede teh si budak betaheun amat goblok lain nyumbang ngomong nu mantak nyana ge tah kiaina tek aya galedeg ka mana si eta hajar manya kiai kos kitu lamun kiai da ngadoa bahaya kuduna makan pedagang anu maju teh sia ieu magan ngaji geus sabaraha tahun alhamdulillah ya 10 tahun sabaraha murid 100 santri ieu kadang-kadang aya 50 kadang-kadang aya 100 santri teu puguh nyana kumanyana bae jadi saya pondok teh emang teu ngabongan deui atuh saha nu teu hayang yang ngalegaan deui geus teu mah bejejal-jejal kadang-kadang mah di imah tadi hareupeun imah nyana heesna ge atuh bangun usia atuh kain teu hayang mah sing aya kahayang atuh nyana kajara salat duha Allahumma ya Allah mudah-mudahan teu budak ku Gusti lah didagorkeun huluna atuh ngomong doang sing boga kahayang kok bage bisa calangap kitu batu bisaeun ka bege nah lamun kieu mah masyaallah lamun usia di lembur ieu poek lantaran sia alhamdulillah cang anak manghaji bener ge teu ngaji ka sia tapi kan sejen-sejen manghaji ka sia nah ieu pondok omean ku sia nya nah omean geus kos jokot material engke hitung sia itu barang bayaran saja sia itu kurang hebat anu dagang teh berloon nah geus bawakeun ngaji ieu daek sia dibangun atuh daek bae endek lah kayu apa batu besi embungeun kan kiaina aya nu hayang kayu bae Mang Haji maksudna endek mang bangun endek mang bangunkeun terserah Mang Haji itu mah tuh batu bae lah kuari mah jak kayu mah rese bawakeun ka dinya tuh batu sesuai jeung tah kan bener masyaallah geus tah sia tala lentrem dirinya nya Mang Haji mah khusus teu bisa ngaji teu bisa ke di akhirat atuh sugan bae Mang Haji ku sia itu diajak di ulah kitu Mang Haji gua lagi can puguh cak kiaina gua lagi mikiran gua can puguh juga ajak-ajak Mang Haji teu puguh gua lagi sebenarnya mah atuh lain gitu susuganan we atuh ai susuganan onam teh kiai hebat lamun kieu mah cek kiai cek na teh engke di akhirat milu baju atuh kona tenang bau ku hareup
Kiai tolol tak kiai teh mah. Geus pokona di akhirat pokona moal saasa mang haji kukula diheulakeun. Tata kiai teh bener tak kos itu teh. Tanu hebat mata nu tadi gitu mah boro-boro ngaji kula aja nyaho teuing ngan kula mah mesin bae ka Allah. Euy masih suganan. Sisi selamat tentu mang haji ajak-ajak. Nya itu kumang ke bae tu ngaji di akhirat urang pada bae. Tah tawadu ngaranna. Ieu mancan gencan mang haji deuk nyumbang ya tenang mang haji. Pokona cekelan sorban kula ye. Sial tak kiai tolol. Emangna aya sorban di akhirat. Wajahadu bi amwalihim. Sok renungkeun nu mantak Al-Qur'an ngaheulakeun wajahadu bi amwalihim. Na ieu teh ya berjuang melalui harta. Ieu nu paling vital. Moal bisa berjuang di medan laga tanpa harta. Jelema ketika perang kemudian butuh dahar, harta kan dahar teh. Butuh perlindungan obat, harta kapan? Butuh kuda, butuh senjata, eta harta. Wajahadu bi amwalihim. Kakara ku anfusihim. Sebab berjuang make awak mah aya waktu-waktu. Aya waktu-waktuna. Perang Uhud sabaraha poe, perang Badar sabaraha poe, Hunain sabaraha poe dan lain-lain sebagainya aya waktu-waktuna. Sanajan urang ge kieu urang ye dijajah ku Belanda sabaraha tahun sih 10, 100, 200 tahun aya waktuna eureun. Jajah deui ku Inggris sabaraha tahun sih setahun 2 tahun eureun. Kadieuna urang teh terus jahadu bi amwalihim. Make harta lamun urang kabehan berjuang melalui harta jangan luhurkeun agama di Indonesia. Islam pohara jasa berkibar bendera la ilaha illallah. Malah itu susah. Tah tuturkeun ieu konsep wajahadu bi amwalihim wa anfusihim karak awak. Berjuang cek Kangjeng Nabi berangkat medan laga, berangkat Badar, berangkat Uhud, berangkat Hunain dan lain sebagainya. Siap. Bahkan nunggu sahabat mah nunggu iraha untuk seperang, ku cinta-cinta ka Allah di titah perang teh nu kadeuleu Allah. Ku cinta-cinta ka Kanjeng Rasulullah ketika perang nu kadeuleu Kanjeng Rasulullah. Ku cinta-cinta ka agama nu kadeuleu meunang ridho Allah di agama Islam. Titah perang nyawa taruhana eueuh salah. Masya Allah karim. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Eta mah ngaji eta bobar jasa beak sabaraha puluh juta meureun. Duitna beuh diaur-aur jasa mana? Tuh mah ngaji itu tuh. Pakai naon? Nyumbang keliningan. Ya Allah, ya Rabbi ajunyana mah di luhur jaipongan jeung sinden. Beak sabaraha juta meureunana. Lamun ngawur-ngawur nu kos kitu mah pohara jasa. Sedek hajat teh. Ya. Aing merasa babaturan sia aing teh prened. Aing babaturan sia ye. Sia dek hajat, gas tanggung jawab aing. Pokona ku aing bakal dibawakeun orkes Soneta Group. Tetanggung aing mah geus jeung Oma Irama. Nah, sokana mah aing mah lillahi taala ridho ambo. Tah eta kos kitu. Di urang mah kos kitu mah bener ambay-ambay lamun kitu mah Maji. Daripada di aur-aur gitu membandingkan jieunkeun mushola tadinya mushola jaloban nu sejen ka kos kitu mah tuh urusanan. Hayu bae tuh jaka sorga mah pan hayang babarengan sakjana teh. Atuh sering saeutik bae sih bentak naon. Tolol teh ngomong eta teh. Heuh tah ai giliran nyeun mushola nyeun masjid teh kita babarengan. Ai nanggap orkes mah sorangan bae ge mau pohara jasa. Nah, eta tipe-tipe nu kos kitu teh eta. Di Belaraja mah loba pasar Kamis alhamdulillah. Di pasar Kamis mah Masya Allah rapih di pasar Kamis. Aja bener gua mah. Adanya di Karawang orang pasar Kamis, ngaranya di Subang orang pasar Kamis. Sial pasar Kamis tenar jasa di Karawang jeung Subang. Masya Allah. Kula pernah eta di Sukabumi, ieu mah carita di Sukabumi. Barang endeu ka imah eta, ulah. Emang saya eta urang Tangerang. Urang Tangerang. Atuh urang Tangerang mah pasti wau jeung aing, gede ka dinya aing mah. Ulah bener bae kadinya. Ceh. Kadi. Ieu lain anak abaji. Ulah gandeng ya. Ulah dibere disogok beureun beuneu. Maksudna naon? Mangaji kawin di dieu ka karak aya beureun 3 bulan ulah gandeng ya.
Urang mana eta Kiai? Urang Bitung. Sangaran balik bejakeun ngaranna mah. Ya, moga mobil sedan putih hari tenago bae. Barang di deuleu jabe, ieu mah kula ge di kadinya teh eta mah letterna jabe. Kula kadinya bae gitu. Barang anak kabajinya. Kadi. Disogok heula kula. Sial hareng loba. Itu ke babaturan kene. Belah itu sarua. Maka itu nya kemarin kalau ngapangi banget nah mun dibejakeun atuh. Di Sukabumi teh loba. Pas ka Karawang mana boga dulu gua di Karawang. Masya Allah. Eta ngaran pasar kemis di Karawang. Tenar jasa. Pohara jasa. Pokoknya di Karawang jeung di Subang beres kabeh. Atuh gorenganan di dieu bea ka buruan-buruan. Dibawa ke Karawang kabeh. Nah, ngan KTP nama lain pasar kemis. Illal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Nailanu berjuang melalui harta, berjuang melalui awak dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ieu teh titah ditiru kurang deuleu Bung Karno deuleu Bung Hatta berjuang melalui amwal jeung anpus. Deuleu jenderal-jenderal anu nyalametkeun bangsa jeung negara, nyawa taruhanana. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Baheula ngalawan Belanda, ngalawan Inggris, ngalawan Jepang, ngalawan Cina. Terus datang ke ayeuna ulah eureun berjuang niatan jahadu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim. Naon nu ukurang bisa diperjuangkeun majelis, masjid, pondok pesantren, fakir miskin, hayu bae moal kebal urang paeh aya tapak urang. Aya tapak urang. Be masyaallah Mang Haji anu maot ya Allah ya Rabbi masyaallah. Asana kadendelekeun emang kunaon ieu tah masjid bu na kenteng nang nyana tah ieu palapodang nyana ieu mah nang kabayan tapi nyana tah sagala ieu keramik keramik kaleungiteun we nyana karasa pan ngucur pan ka jero ketika nyana ngabangun majelis salim masyaallah ngaot emang kunaon ieu majelis salim tah nang nyana kula malah ngabantuan teh ala kadar bae tapi dang nyana tu kadelekeun bacakeun Fatihah deui kumaha ieu jahadu bi amwali. Mang Haji anu maot cak Mang Haji anu HDG. Emang kudu sih ngadu nyaon masalah lili hirup da utapakan ja. Utapak ge mah. Masjid kotakna dibawa ka imah nyana bae. Heran aing mah. Atuh mah tak naon di dieu bae sih. Dihitungna kudu dibawa ka imah bae. Teu arti aing mah HDG bae. Tuh pan tetangga kayak kos gitu pan. Masya Allah Karim. Hei Mang Haji anu maot. Mang Haji mana? Mang Haji anu. Saya nyala teh hayang. Atuh sia ngadoakeun nyala teh. Bau hayang. Emang gua ya kos kitu ieu. Ke bangun si aing bangun gregeteun amat emang aing pernah kasusahan. Beas teu boga. Kemudian pamajikan aing atuh pan atuh nyawa sorangan dagang teu aing nginjem doang nginjem ka nyana. Tegede harita 500 jang beli beas doang jeung lalauna cek jana atuh siang orang-orang yang tadi gitukeun aing kadedekeun bae ngajelengeng-jelengeng gas pae tege gas betayang atuh siang ngadoakeun ka tayang bong aing mah aing kadedengekeun cek jana orang-orang tak asal aing nyelenyana bae kadanya orang-orang di neraka aku segitu ya Allah ya Rabbi tuh jadi kehadean orang Masya Allah Karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim santri kunaon sia cerik yang cerikeun Mang Haji anu maot emang kunaon atuh pan ieu kula dibelikeun kitab ta Bukhari Muslim Ihya Kuwariya takriban nang nyana kula harita lebaran teh bu hayang jasa bunga make BHS jadi loba susah urut-urut ge ku kula nyana mere urut ge tapi ingat bae bagus kene urut ge yo Masya Allah kula geus katarima jasa nyana ngadoakeun jasa tuh pan geuna hei Mang Haji anu maot Mang Haji mana Haji anu HDG
Emang saya kunaon gitu. Aing lebaran itu suka tadek merek. Oh, Masya Allah. Atau nu urut-urut endahan. Nu kula dicokot kunyana. Pamustungan sama Ki Haji. La wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jawab pakai. Ya Allah, ya Rabbi sedikit uragan bakal pararaot. Sok nu boga berjuangkan agama sabisa-bisa tempelkan di masjid, di musola, majelis taklim, pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu aing. Yehe. Dalam rangka ngagungkeun agama Allah saha eta? Wa hummal muhajirun. Kula mah inget ka ieu bae jelema. Jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodohnya na pernah lebaran di beres samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Al-Jupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng kene. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng kene baheula. Kuali eueuh. Baheula mah baho budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali taje sekarang. Lagi liprik seeti. Tadi bere kos kitu jelema bodoh, tapi kan bungaheun jasa. Di bere samping bungaheun jasa. Maot nu merena teh. Maot diundang ka behan. Nya nama teh diundang ja susah. Ngan nanyakeun dong. Eta sana maot? Mang Haji. Mang Haji mana? Mang Haji anu. Ya Allah, nu pernah mere samping teh. Nyalakeun aing. Teu kudu diundang kan berarti kan. Teu kudu diundang kan. Langsung nyalakeun. Dipake sampingna kita ieu. Sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah tamang haji katarima padahal mah diberes samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah dibere hiji ge salembur nyahoeun kabeh salembur nyahoeun kabeh bebeja kan nyana mah masyaallah geus caritana nyalateun peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi ka panggih jeung main. Waalaikumsalam. Ente mau. Ente le maot mun ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet cek. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tanyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh ditarima ku Gusti Allah. Ya Allah cak imam teh. Haji hudang nyana. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Enggak doa naon sih kabeh ditarima nyana doang. Masya Allah isuk-isuk nyana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon kieu? Teh ngobrol aja ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Heeh. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur peuting ngimpi. Aju. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya kumaha di jero kubur. Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Kukula ditanya salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Ente imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba ayo. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir ge Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar nya 4 jong genep Allahu Akbar. Kula bodoh. Ngadoa naon teu ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya Allah ya Rabbi. Keur ieu mah nyana hirup ka imah kula jadi tamu kula. Aju ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping teh ieu samping ge dipake karasa jasa. Peting sare dipake salat dipake na ieu mun nyana hirup kene atuh kula nu nyuguhan lantaran nyana kuari geus tamu jadi tamu Allah ya Rabbi kula ngomong kitu tah kuari mah kula moal katamuan ku nyana geus lain jadi tamu kula kuari mah jadi tamu Gusti nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti pangnyuguhankeun eta Mang Haji nu pernah ku kula disuguhan jeung pernah mere geus bae pangnyuguhankeun jak kuari mah jadi tamu Gusti jak kula mah ngomong kitu doang
eta kiai gideg masyaallah kari geus atuh kitu mah ngalamun beda kiai peuting kapanggih jeung guruna sia nyaho eta doa nu bodoh teh ditarima ku Gusti Allah guruna wali ditarima ku Gusti Allah kunaon tah nu mantap ditarima nyana ngadoana ikhlas nu sejen ustad-ustad jeung kiai-kiai ngadoa mah ngadoa rapi teu ikhlas atuh aja kiai mah sagala hayang sholawat pan santri hayang sholawat komo kipodo 5 pan sholawat da ge kudu digedekeun ya masalah letik bae pannya nama menta di mana sarua jeung santri tolol teu ya Allah ya Rabbi ai jara mah ikhlas jasa pan teu diondang nya nama majan mah tah nyalateun teu diondang berarti kan ikhlas jasa aju nyana ya Allah ya Rabbi ka eta nu hebatna baheula mah jadi tamu kula disuguhan bahkan nyana mere samping tak ieu sampingna Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti pangnyuguhankeun Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti sadaya-dayanya nggakeun ka Gusti maha uninga Gusti maha ngarungu Gusti maha sagala-galana ku doanyana dihapus sakabeh dosana eta mah haji tah teu nyaho rahasiana ikhlas mukhlisina lahuddin ibadah urang tahajudna duhana maca Qur'anna sholawat ngajina teu ikhlas jajabur kabeh unta naonna anu ikhlas ka nu diitung ku Gusti Allah haji ulah ngomong kieu muludan bae sanajan teu ikhlas tetep bae hayu bae muludan ulah kitu tetep bae teu diitibar teu ikhlas ulah make jeung haju nitahan teu ikhlas kuduna kieu hayu urang muludan sanajan teu ikhlas hayu bae kege hayu saeutik-saeutik urang ikhlaskeun ulah kieu sanajan teu ikhlas terus muludan mah geus teu kudu ikhlas ulah kitu hayu bae kesugan ke aya 20% ke tahun arep tetep usahakeun ikhlas sebab naon teu ikhlas bae teu ditarima tahajud sakitu tahajud dengan ai tahajud mah lolobana ditarima naon sebabna lolobana ikhlas nu mantak ikhlas atuh sanu neuleuh sorangan di kamar Allahu Akbar emang anu neuleuh jeuh nu neuleuh nu memperhatikeun eueuh ieu hati Gusti Allah kan kecuali nyana jeung pamajikan diuk sia dirinya tungguan aing nganggonan sia aing aya ibadah ka Allah kudu ditungguan ku pamajikan cek pamajikan kalah geus ulah tahajud emang kunaon atuh kakak nu tahajud kula nu riweuh Nayla wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jelema nu iman hijrah ninggalkeun lembur harta jeung sajabana datang ke Madinah kemudian berjuang melalui harta jeung awakna dalam rangka fisabilillah ngagungkeun agama Allah walladzina awaw tah eta muhajirun jeung jelema-jelema anu ngampihan Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di rumah diungsikeun diampihan sesuai jeung kahayang Allah wow wa nasaru ditulungan ku para sahabat-sahabat di Madinah wa huwal ansor wa hum al ansor tanpa aya sahabat ansor deuk kumaha Kangjeng Nabi datang ka Madinah mun teu ditulungan ku sahabat ansor deuk kumaha para muhajirin datang ke Madinah lamun eueuh anu ngarumat deuk kumaha saha nu ngimahan saha nu mere dahar saha nu mere nginum deuk dagang saha nu mere modal deuk tani saha nu mere ladang lamun eueuh sahabat ansor masyaallah karim dua sahabat muhajirin ninggalkeun Mekah hiji nu dideuleu Allah Rasul jeung agama sahabat ansor narima kedatangan sahabat muhajirin seakan-akan sekat muhajirin jeung ansor teh seakan-akan dulur dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah masyaallah karim Kanjeng Nabi diampihan sahabat diampihan muhajirin ku sahabat ansor kemudian ditulungan naon kabutuhanana ditulungan ku sahabat ansor urang lamun hirup seperti sahabat muhajirin jeung sahabat ansor luhur agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih Islam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih ku bersatu nu sugih nu gagah nu boga jabatan jeung nu susah nu lemah jeung rakyatnya hiji kabeh ngaluhurkeun agama Allah sieun musuh-musuh Allah kajian ku kumaha ieu bapak berencaya tuh ja
walladzina awaw wa nasaru jeung mukminin nu ngampihan Kangjeng Nabi oge ngampihan para sahabat-sahabat Muhajirin wa nasaru jeung nulungan ka Kangjeng Nabi jeung sahabat-sahabat anu hijrah ti Mekah saha eta wa hum al-ansor sahabat Ansor kumaha eta Allah ngajelaskeun ulaika ba'duhum awliya'u ba'd etalah Ansor etalah Muhajirin awliya'u ba'd saling asih mengasihi sesama lain lindung melindungi tulung menulungi luar biasa sehingga sakumaha dulur sanasabay kos kakak jeung adik sekat Masya Allah lamun sahabat Muhajirin gering karasa ku sahabat Ansor asa aing gering lamun sahabat Muhajirin susah Ansor ngarasakeun asa aing nu susah lamun bingung sahabat Muhajirin sahabat Ansor ngarasakeun asa aing nu susah teh nu matak saling menopang ulaika ba'duhum awliya'u ba'd sehingga saat eta ku Kangjeng Nabi didulurkeun sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor akho didulurkeun sakumaha saturunan bae kos adi jeung lajeg bahkan hampir maot sahabat Ansor Muhajirin menang warisan Masya Allah kan ku sebab hijrah ninggalkeun kampung Mekah lembur Mekah negara Mekah hiji we iman hijrah jihad diterima ku sahabat Ansor maot Muhajirin Ansor menang warisan maot Ansor Muhajirin menang warisan pan pohara jasa eta jadi ku iman ku hijrah jeung ku jihad sampaikeun ka menang warisan Masya Allah karim ngan ieu teh lila ke dina ayat ieu ku ayat selanjutna kumaha tah mukminin nu di Mekah anu encan kaburu hijrah ka Madinah walladzina amanu wallahu a'lam